Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Abdi Mirna di kelas 12 IPS. Dina video ieu abdi bade ngadamel kadaharan tradisional Sunda nyaeta opak sampe. Di dieu aya pikeun bahan-bahanna nyaeta nu kahiji aya sampe. Di dieu abdi ngagunakeun 2 kg sampe nu geus dikupas jeung dikumbah sampai bersih. Di dieu oge abdi ngagunakeun 150 gram tepung tapioka, aya oge cai anu 100 ml atawa satengah gelas. Di dieu oge aya katumbah 2 sendok makan, uyah sacukupna jeung panyedap rasa sacukupna. Oge aya bumbu nu ditumbuk nyaeta 6 siung bawang bodas, 5 cabe beureum nu leutik jeung 10 cabe beureum. Di dieu oge aya 2 batang daun hejo, hiji batang daun saledri. Nu geus ieu pikeun bahan-bahanna nu ngadamel opak sampe. Di dieu oge aya parabot pikeun nyieun opak sampo teh, aya baskom jeung sendok. Saterusna aya tutu panci, terus aya laon jeung baskom nu meures sampe nu geus diparut. Di dieu oge aya parutan, jeung di dieu aya nampan atawa wadah nu geus ngagaringan opak sampe. Saterusna nu nyieun opak sampe nu kahiji teh nyaeta parut sampe. Anu parut sampe teh dugi sadayana rengse. Anggeus kitu jadi kieu, jeung miceun cai ku cara diperes make kain anu geus disayagikeun tadi. Sebab eta cai teh bisa nyieun opak pait. Sareng ieu kanggo marinande, teras haluskeun sadayana bumbu. Mun geus lemes, leubetkeun kana sampe anu diparut jeung diperes. Ieu saperti ieu. Langsung kita mun geus lemes leubetkeun kana sampe anu diparut jeung diperes. Seperti ieu. Teras tambahkeun daun seledri jeung daun hejo yang geus diiris-iris heula. Teras tuang tepung tapioka jeung teras anu diaduk dugi sadayana rata. Nu diaduk-aduk dugi sadayana rata. Diaduk-aduk. Tuluy tambahkeun cai 100 ml atawa satengah gelas. Tuluy aduk deui nepi ka rata. Aduk deui nepi ka rata. Bumbu daun jeung tepungna geus
nu diaduk nepi ka rata. Mun geus gembleng kumaha cara nyieunna, sebarkeun kana tutup panci. Diemplek-emplekeun kawas kieu serta dibuleutkeun. Diteukeun deui make garpu sangkan katingal leuwih alus. Seperti ieu. Ya udah, lanjutin lagi. Buleutkeun deui. Cara masakna, nyiapkeun panci, tuang cai sacukupna, teras panaskeun. Tuang cai sacukupna, teras panaskeun. Nyalakeun komporna. Lamun geus panas, nempatkeun tutup dina pot kawas kieu. Eta ieu tutupkeun. Sanggeus asak salila kira 1 nepi ka 2 menit pinceun sarta tiis. Lamun geus tiis, nyimpen eta luhureun tampah sarta siap pikeun garing dina panon poe. Lamun geus tiis, nyimpen eta luhureun tampah sarta siap pikeun garing dina panon poe. Ngalakuan segalana nepi ka akhir. Nalika garing sapertos kieu siap digoreng. Teras goreng, minyakna udah panas teh. Panaskeun minyakna. Teras goreng.